awas lah. Moe Mana? mah. Sudah segitu pesawat kita. Duh, poe teh ieu teh mani panas-panas teuing nya. Ini ngablentrang kana beungeut teh ieu teh. Batur mah ieu teh kamana ieu teh nya. Urang mah hayu we di imah ieu teh ngagugulung seseuhan jeung gerohan. Ya naon itu teh ngecebrak wae. Nya tuh nempo batur mah poe minggu teh jalan-jalan aing urang ngagugulung we pegawean. Batur mah poe minggu teh deuenan aing urang. Deenan weekend meureunan haduh ieu mah. Heueuh lah duka deuen duka duka naon nu penting mah jalan-jalan eta. Jaba poe teh ieu teh mani ngablentrang deui ieu teh kana beungeut teh mani panas. Ieu teh lah. Hayu we, ieu mah segala rupa disebut atuh keur gawe teh. Moe mah moe we. Nya atuh ieu teh poe teh mani ngablentrang kana beungeut teh beki hideung we dar. Jaba geus hideung beki hideung we ieu teh. Batur mata pada make skincare cenah eta teh aya salaki urang mah boro-boro mah meser ke skincare. Ieu teh. Skincare kos artis wae mikirkeun skincare. Tuh nya ai pamajikan hayang teh kitu ngomongna teh. Pamajikan teh me geulis me awet hora eta teh kudu didandanan. Hayang awet ngora mah gampang, engke dipangmeulikeun lah. Bener. Maknya Nya ari hayang-hayang ting awet ngora mah engke dipangmeulikeun formalin ku kuring. nah formalin jeung naon? Anceunna hayang awet ngora, asin nya tuh awet di formalin mah.